pagaris diajar sindiran kumaha sindiran teh aya naon wae dina sindiran aya sabaraha hiji nuturkeun wangun nuturkeun eusi gitu. Nah salajengna hidup oge kedah tiasa ngadamel sindiran ya, ngadamel sindiran terus dipintonkeun baik secara lisan atau nanti tulisan nuyu jeung konteks jeung fungsi sosial. Nah tadi teh ya secara eusi secara bentuk gitu. Lajeng aya artikel nu pamungkas ieu nyata nganalisis struktur jeung unsur kebahasaan teks artikel berbahasa Sunda. Nah, saparantos hidup nganalisis lajeng hidup nulis artikelnya, diajar artikel kalayan merhatikeun tetap struktur kebahasaanna jeung kaedah-kaedah nu sanesna. Artikelna biasa sabudureun hidup lah, sabudureun hidup kalayan pasajan kedah surat teuing paling 3 paragraf atau 4 paragraf bisa 5 paragraf. Eta kanggo materi pengajaran di kelas 12. Nah, kanggo kriteria ketuntasan minimal tetapi KKM. Kanggo semester 5 aya 78. Jadi hidup nilai-nilai hidup dianggap lulus upami kawantal karena 78. Kanggo semester genap semester pamungkas kanggo kelas 12 nyata 80. Kanggo penilaian upami ditina waktos dina waktuna kahiji aya penilaian harian dan setiap kurang pakendak hidup tangtos bakal kenging nilai tapi di nilai lajeng nu kadua aya penilaian tengah semester tilu aya penilaian akhir semester sapertos biasa. Kanggo wanguna hidup baris diperbit biasa ngadamel portofolio ngeunaan materi jeung praktekeun materi sareng oge ngadamel produk ya, produk-produk biasa dina wangun proyek. Eta pangitan kanggo bubuka dina lowongan dinten ayeuna. Itu salajengna urang lebat kana materi anu ka hiji. Naon materi ka hiji teh? Nyaeta ngeunaan teks bahasan tradisi Sunda. Bahasan tradisi Sunda urang kawitan tina wangenan. Naon wangenan teh? Definisi. Bahasan tradisi Sunda diwangun ku tilu kecap. Nyaeta bahasan tradisi jeung Sunda. Wangenan tina bahasan nyaeta mangrupa guaran ngeunaan hiji hal gumasar kana fakta-fakta anu kuat. Boh pengalaman sorangan, boh hasil panalungtikan nu sejen. Lajeng tradisi. Naon tradisi teh? Nyaeta mangrupa hiji hal anu sok dilakukeun atau dilaksanakeun di zaman baheula jeung geus jadi bagian tina kahirupan hiji kelompok masyarakat. Jadi kekentangan nyaeta kelompok masyarakat. Nuyu jeung waktu, tempat, jeung agama nu sarua. Dan tetapakan tradisi teh urang ngarian tradisi teh nyaeta kudu nuyu jeung waktu, terus tempat, jeung agama nu sarua. Di mana? Dina kelompok masyarakat. Lajeng wangenan Sunda dina ieu bahasan nyaeta diaturkeun hiji kelompok atawa seler teh suku yang suku bangsa anu nyicingan di hiji wilayah administrasi nu aya di Jawa Barat. Lajeng wangenan wangun bahasan. Lajeng wangun bahasan. Nah, wangun bahasan merupakan tadi karangannya. Nah, itu karangan bahasan atau disebut
kan baru gambarkan sistem